make mahar sorangan mas kawin mahal pan baheula begitu kawin bebeja ka kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun itu bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyad walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisyad maka Abdurrahman nu sejen-sejenna nu teu boga loba keneh bahasa kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisyad langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha cek kangjeng Nabi barakallahu laka ma altaita wa barakallahu laka ma amsakta doa kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma altaita wa barakallahu laka ma amsakta aya jadi andai kata caknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunana teh ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah ih tah untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae miliardernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah sabada urang haul kemudian libur 3 minggu alhamdulillah kalayan inayati Gusti Allah dina minggu ieu urang sakumaha biasa ngayakeun thalabul ilmi hayang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala aya anu ngarasa kesel 3 minggu teh hayang geurang ngaji bae padahal mah lamun geus ngaji bae minggu hareupna peron ngabesan aya nu karasana cepet cakna 3 minggu teh jih panaju ngaji deui bae macam-macam jadi kumaha pikiran masing-masing anu boga hutang mengarasa kebal 3 minggu anu senang-senang mengarasa cepat 3 minggu jadi tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ge kitu sarua aya anu sono ka Allah aya nu biasa-biasa cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana mun aya sora azan lumpat kosetan gitu tah lumpat ya sono ka Allah gegeran ka masjid kos di Mekah sono ka masjid di Madinah sono ka masjid barang balik ka dieu atuh haju teu ka masjid-masjid kadang-kadang mah teu salat di Lampung tapi teh
jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing. Kakangjeng Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae, aya nu munafik malah. Kawali kitu aya nu sono jasa, sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe kusono ka para wali Allah, nuturkeun sepak terjang para aulia Allah subhanahu. Kitu keneh ka para ulama sono jasa dijugjug di mana aya, di mana bae kusono lantaran ulama teh aya kecap na cek Kangjeng Nabi, al ulama'u warasatul anbiya illa ulama Golkar. Henteu tah mah geus pasti henteu bae teh mah ulah mang-mang deui henteu besi mang-mang cenah henteu. Pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar. Besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu eta mah lain bae geus. Sebab nyana dakwahna dakwah lain ka Allah, dakwah ka Golkar. Wah, ulama petilu membeureun teu wa illal ulama P3. Wah cenah pegawe mah asana membeureun PKB mah henteu. Wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ke Allah tapi ngajakan ke organisasi jeung ka partai. Wajah sanajan di partai ge atuh ieu warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun zeuk wae beur sia panaya cirina tuh. Cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek. Cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah buh apa kos kitu amat si ulama. PKB gitu kan, PDIO namanya mah ulamaan jurid mulu. Ieu keur carita ulah salah cinta. Sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna. Cinta ka ulama petilu mah ka duitna. Kitu keneh ulama-ulama nu lain. Berarti ulah mang-mang di besi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang. Ulah mang-mang di lain warasatul anbiya geus we sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing. Ih sia mah moal ke wah-wahan keneh bae. Moal ka sorga sia. Lah terlalu cenah ki uji mah. Sabodo aing udah terlalu dan teu sia mah. Teu lagu oma terlalu mah. Aduh, Masya Allah ya. Supaya kita mang-mangan biasa-biasa deh teman sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk, anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi. Ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu. Sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah.
mantap eta al-ulama'u warasatul anbiya, ulama ahli waris para nabi. Kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah eta mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah, ka Kangjeng Rasul, ka para wali, ka para ulama, sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teu kapanggih jeung lurah jakna sono jasa. Lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaca aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kain nyarekanan bae sia kana kiai terserah awak ora kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak aing jadi kos kieu sonona lain ka Allah, lain ka Kangjeng, lain ka para wali, lain ka para ulama. Malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung disono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah mah PKS tambah kos gitu. Teu make ulama deuk kumaha. Salat teu make kopiah. Make calana terus bae. Kadang-kadang make training. Jadi ke salat ge ngan pemikiran SKJ eta. Tukos gadar itu kan. Akibat teu make ulama. Kebelah dituna deui geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kuna Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para auliya Allah nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir, nyaritakeun ajaran-ajaranna, nyaritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili, nyaritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir. Kuari geus ambalayah di Indonesia. Belaluhurna dari geus ulah nuturkeun ka para sahabat. Teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi. Lamun deuk hiji bae sahabat teh Sidina Ali. Adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali. Syiah tamakos. Ambalayah kuari di Indonesia. Terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur, kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede. Terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah. Unikna jeung anehna nu mawana habaib. Nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia al tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa Syi'i.
Oh, cocok kuari di Tangerang. Entak mun teu ngararaji, wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot, ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta. Nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guruna ge Syekh Google. Nah ieu bakal kumaha ka dituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ai khawatir mah khawatir baengan ka ditu nama tu gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Khawatir ge atuh memang geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan. Dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna sim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yusa. Para nabi. Pante kadege di Cikupa aya lahir Nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege baguran. Para nabi lahir-lahir di dari itu, mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat. Anu dimakomkeun di Yordania, masya Allah karim horengan dan lain lalaga. Mantap mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan. Sangu sarua bae. Roti kabeh. Jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung. Nu cak urang ditu mah hebat jeung mewah. Tapi sungut orang mah lantaran tadina dididik na dangdur jadi tebel kita kadaharan kos kitu teh ngalaremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia gerak ka Indonesia dibere sangu sia ku aing dahar teh henteu sia. Alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear saguna jeung aya ambeuna bae ambe sami karan. Nah, tiris Yordan isukna berangkat ka Palestina. Ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa nu cak Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa 3 masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam, al-amjad, al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jero ge hareudang gitu di jero tibalik
artinya masjid-masjid lain mah dicaritakeun bukan Jerman tilul la tushaddur rihal illa fi thalathati masajid masjid hadza masjid kuring ieu masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere ti kelangan 1000 kali lipat wa masjidil haram jeung masjid haram 100.000 lipat masya Allah wa masjidil aqsa masjid 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh loba anu reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngaju alhamdulillah teu kumaha pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap yang lain make dadung tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lumpang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditaikeun deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh gara dage ngimpi ye kos kitu ngimpi mah kan ngaheap-heap na eta masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngaheap-heap bae taikeun di kaluhur kapal can kanyahoan ka manana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya teh istikharah na teman salat bae biasa usul soalnya ngadoana jadi teh husu sahanu bisa khusus atuh ngadoa aja henteu lah seperti itu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mah ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jangan geus tadi aku ieu ku orang Indonesia los tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teu mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping lalagaan cek nyana isi jelema tah lain meureun ieu tadi tanya kujana kami banyana oh hebat jas datang ke Palestina kos teu wauh kae ka Palestina ka Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa perlu pertimbangan kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang dulu itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi ceknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatarina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu menang pisah eta sakadar dalil doa padahal mah impian
jangan tujuan dia mempersilahkan los dekat dari itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu jaknya sia kitu amat ngomong atuh tah nyana ngomong gitu harus demokrasi cara kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hate kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadenge bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan aya berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang aya ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit sagala gitulah beritanya nah kakula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah ka aing otak ge ulah sok coba-coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya sekian teh tah kos kitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala teh jadi jeung nya seserian tidinya mah nanya segala rupa bager nanya zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana teu maot ningalikeun ka urang Muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus teh ya sekarang kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah saurang petani nu boga anjing tah eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang sekian kok ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal mah 300 tahun
panjang kuku panjang kuku paranjang amat orang 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaan raja geus jadi raja soleh begitu ke kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja Dikianus nya neuleuh ka beungeut neuleuh ka duit neuleuh ka beungeut neuleuh ka duit tukang roti teh si jelema bener tah 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikianus nu diutus non gitu ngaranna Muksalmina Tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkatna dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas Ashabul Kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih caknya na angel kumaha pugu Ashabul Kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun oge sih gitu bisa kawin di kaparawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu mah bohong tah jelema teu robah Ashabul Kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentara na Ashabul Kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohong ieu mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene Masya Allah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti kula Pengki naon atuh aduh Masya Allah ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka ambo teu kira-kira tah haram ka neraka pan ari urang mah haram teu bisa ngomong ku kumaha ieu haram ka neraka al mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Umar 3 Sayyidina Utsman 4 Sayyidina Ali 5 Sayyidina Thalha 6 Sayyidina Zubair 7 Sayyidina Sa'ad 8 Sayyidina Sa'id 9 Abdurrahman bin Auf 10 Abu Ubaidah eta mah geus haram ka neraka eta mah engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojai di neraka neangan coba besi aya urang sepatan ya dulu ieu kunyana
Ayah, lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuma ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu lu. Ya, Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam, nyana hijrah. Pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara Muhajirin jeung Ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abeh hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia nu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih nu mana jang ente hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jang kiai pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusan. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat. Teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula, cuman cek Abdurrahman kula narima karena kabageran anjengan kulama di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang. Tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawin mahal pan baheula. Begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum, Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun itu bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyata aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisyat maka Abdurrahman nu sajan-sajana nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisyat langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha cek Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah
muga ngabarokahkeun ka anjeun Abdurrahman kana naon nu dibikin 2000 teh tadi jeung naon nu dicekel jeung keluarga 2000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1000 kuda kitu kene dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cekangina pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman setik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah bibirna waosna murag hiji itulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awak tapi seuri bae Abdurrahman begitu seuri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seuri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon. Satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya. Kula nu jadi kalang dada. Geus kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 3 putra. Geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah kula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria di Syria langsung milu perang beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum bae sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantap syahid keneh bae bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah ieu tah untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae miliuder nya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah
tina hiji jadi ribuan, onta tina hiji ribuan, kuda tina hiji ratusan. Gitu kene naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah. Mantap hiji-hiji salah sahiji al mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga. Kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf. Masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina. Maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah.